kaeling rumikang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kabuhu badan anu katon Tuhan. Jalan ka Gusti Allah teh loba jang, aya bermacam-macam jalan. Makanya samemeh ente menempuh perjalanan ka Gusti Allah, kenali heula diri ente sorangan. Tingali heula kaayaan ente kumaha. Sageusna ente mengenali kana kanyataan diri ente sorangan, kakara pilih ku ente jalan anu sesuai jeung kaayaan ente, sesuai jeung kanyataan diri ente. Misalna lamun ente mangrupakeun jalma anu sakabeh kabutuhanana geus kacumponan tanpa digawe, sehingga ente tidak punya kesibukan selain nganggur, maka daripada sibuk nganggur leuwih abdo ente teh sibuk wirid. Isuk wirid, beurang wirid, sore wirid, peuting wirid, wiridna wirid dohir. Disebut wirid dohir teh artina katingali dohirna keur wiridan. Taeta ngaranna formula ahli ibadah. Artina ente menuju kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan memperbanyak ibadah, khususnya ibadah-ibadah anu sunnah. Jadi ari jalanna para ahli ibadah mah cocokna teh nyaeta ditempuh ku jalma anu nganggur. Sabab ari jalan para ahli ibadah mah nyaeta jalan jalma-jalma anu menghususkan dirina dengan ibadah. Artina maranehna teu boga kasibukan sajen salain ti ibadah sunnah, salain ti madep ka Gusti Allah. Sacara dohirna lamun manehna ninggalkeun eta ibadah-ibadah, mangka otomatis manehna bakal nganggur. Talamun kitu kanyataanana mangka kerja mah anu saperti kitu mah formula anu terbaik nate nyaeta ngagunakeun sebagian besar tina waktuna pikeun ibadah, pikeun wirid. Contohna seperti wirid la ilaha illallah, seperti wirid salat sunnah, seperti wirid beres Quran jeung sajabana. Lamun bosan wirid sorangan, kaluar ti imah lempang teangan ka majlis-majlis dzikir. Ngilah ente dzikir berjamaah. Sabab ari majlis dzikir eta teh mangrupakeun sabagian tina taman-taman sorga. Nyaeta tempat dicurahkeunana kanikmatan rohani. Artina bisa menyegarkan kana rohani ente. Sabab ceuk kasauran Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, idza maradtum bi riyadil jannah farta'u. Lamun anjeun ngaliwatan taman sorga, mangka bergabunglah atawa mampirlah. Ditaros ku sahabat, ya Rasulullah, ma riyadul jannah. Wahai Rasulullah, ari taman sorga teh naon? Cek dawan Kangjeng Nabi, bahwa khalaqah dzikri. Ari taman sorga teh nyaeta lingkaran-lingkaran zikir. Artina tempat kumpulna jama-jama anu melakukan zikir bersama dengan cara duduk melingkar membentuk lingkaran.
taeta ngaranna halaqah zikri. Lamun ku zaman ayeuna mah sarua jeung majelis zikir. Taeta nu kahiji jalan nu kahiji jalana para ahli ibadah anu ngahususkeun dirina beurang peuting gawena ngan ibadah. Nu kadua lamun ente linuhung ilmuna jembar pangartina anu ilmu jeung pangartina dibutuhkeun ku jalma loba, hartina loba umat anu nyokot mangpaat tina kailmuan ente. Talamun ente mangrupakeun jalma anu saperti kitu, mangka keur jalma anu saperti kitu mah daripada sibuk wirid lebih afdol sibuk ngaji, sibuk ngajar kitab, sibuk nulis kitab, sibuk mutolaah jeung sajabana. Sabab ari ilmu agama eta leuwih dihulakeun tibatan ibadah-ibadah sunnah. Jadi ari ke jama anu alimah wirid anu utamana teh nyaeta ngajar ngaji. Eta nu katilu misalna lamun ente seorang santri atau seorang pelajar atau seorang mahasiswa anu kagiatan sapopoena nuntut ilmu nyupri pangarti kalawan niat ikhlas karena Allah, anu teu boga beban kawajibana naon sabab hirupna sautuhna saluruhna secara syariatna masih kene aya dina tanggungan indung bapakna. Mangka kerja anu saperti kitu daripada sibuk wirid leuwih afdol sibuk ngaji. Sabab hiji nasihat atawa hiji pelajaran atawa hiji ilmu anu ngalepaskeun hate ente tina ikatan-ikatan cinta dunia eta leuwih utama, eta leuwih afdol daripada lobana rokaat-rokaat sunnah anu diadegkeun di atas cinta dunia. Jadi ari kerja mah anu keur aya dina masana diajar mah wirid anu utamana teh nyaeta ngaji. Esok ngaji, beurang ngaji, sore ngaji, peuting ngaji, ngaji beurang peuting. Eta teh wirid keneh jang. Sabab ari wirid teh nyaeta hartina ngarutinkeun suatu amal ibadah tertentu. Jadi ibadah anu dilakukan secara rutin, secara berulang-ulang, secara terus-menerus saeta ngaranna wirid. Kitu. Nu kaopat misalna lamun ente seorang pagawe, boh gawena dagang, boh gawena tani, boh gawena karyawan pabrik jeung sajabana, nyaeta jalma anu untuk memenuhi kebutuhan pokok dina hirupna dieu alam dunya teu bisa henteu kudu digawe. Lamun teu digawe mangka teu bisa nyumponan kana kabutuhan dirina jeung kabutuhan keluargana, kabutuhan anak pamajikanana. Mangka lamun ente kayaanana saperti kitu, niscaya daripada sibuk wirid tinggalkeun gawe leuwih afdol sibuk gawe bari wirid. Jadi keur pedagang mah wirid anu utamana teh nyaeta dagang. Keur anu tani wirid utamana teh tani. Keur anu buruh wirid utamana teh nyaeta buburuh jeung saterusna.
artina naon wae pagawean ente anu halal mangka jadikeun ku ente eta pagawean teh sebagai wirid utama ente. Carana niatan eta gawe teh sebagai suka Gusti Allah, sebagai perjalanan menuju ka Gusti Allah. Tuluy sarua eta pagawean berlangsung eusian ku zikir hopi. Jadi zikir anu lobana teh zikir dina hate bari digawe itu tak eta teh suluk keneh. Artina menempuh perjalanan ka Gusti Allah melalui jalur perdagangan, melalui jalur pertanian, melalui jalur perburuhan jeung saterusna. Nu kalima lamun ente seorang pamimpin nyaeta jalma anu kapamimpinanana dibutuhkeun pikeun mengurusi urusan-urusan anu berhubungan jeung kamaslahatan umat jeung kamaslahatan masyarakat. Contohna saperti kades, saperti bupati, gubernur jeung sajabatna, atawa saperti ketua NU, ketua Muhammadiyah jeung saterusna. Eta pamimpin-pamimpin. Lamun ente mangrupakeun jalma anu saperti kitu, anu kapamimpinanana dibutuhkeun ku masyarakat, dibutuhkeun ku umat, mangka daripada sibuk wirid di kamar leuwih afdol sibuk ngurusanan urusan-urusan jang kapentingan umat jang kamaslahatan masyarakat. Eta sabagian tina jalan-jalan menuju ka Gusti Allah. Jadi untuk menempuh perjalanan ka Gusti Allah teh tidak harus selalu dengan cara menjadi ahli ibadah anu gawena ibadah berang peuting di jero kamar. Masih banyak jalan lain menuju ka Gusti Allah kasep. Bisa melalui jalan guru, bisa melalui jalan murid, bisa melalui jalan pedagang, bisa melalui jalan petani, bisa melalui jalan pamimpin jeung saterusna. Teu sabab kitu mangka lihatlah diri ente. Pilihlah jalan anu sesuai jeung keayaan diri ente. Eta dina soal jalanna nya kitu deui dina soal jenis amalna. Amal-amal anu bisa nepikeun ente ka Gusti Allah teh loba jumlahna. Setiap jalma punya kecenderungan masing-masing kana suatu amal tertentu. Aya jalma anu luar biasa salat sunahna tapi zikirna mah biasa bae. Aya jalma anu zikirna luar biasa tapi beres Qur'an mah biasa bae. Aya jalma anu luar biasa beres Qur'anna tapi tapakurna mah biasa bae. Aya jalma anu luar biasa tapakurna tapi sedekahna mah biasa bae. Aya jalma anu luar biasa sedekahna tapi sholawatna mah biasa bae. Aya jalma anu sholawatna luar biasa tapi salat sunahna mah biasa bae jeung saterusna. Jadi dina soal ibadah sunah mah tingali diri ente. Dina ibadah sunah anu mana ente tenggelam, ente terhanyut. Dina ibadah sunah anu mana ente kuatna. Taetalah nu kudu ditekuni ku ente sebagai wirid tambahan. Contoh misalnya ente adalah seorang pedagang. Ente teh tenggelam lamun dina zikir. Berarti jadikeun eta dagang sebagai wirid utama. Artina ti isuk nepi ka sore ente dagang.
dagangna bari zikir dina hate. Tuluy tambahan ku zikir penting. Keur pemula mah sakali diuk cukup 2 jam. Bisa memeh sare, bisa hudang sare. Misalna ente sare jam 1 tak memeh sare di jam 11 tapi ka jam 1 teh zikir heula. Atawa hudang sare, misalna ente sare jam 8 hudang jam 3 tak jam 3 zikir heula nepi ka jam 5. Misalna lumayan menang 2 jam oge jang. Nu penting mah dirutinkeun unggal penting gitu. Nyaeta sing nepi jadi kana kebiasaan hirup anu tidak terpisahkan dari diri ente. Sabab ente moal ngarasakeun buahna, moal ngarasakeun karomahna, barokahna tina wirid. Kecuali sanggusna ente ngamakeun eta wirid secara terus menerus gitu. Cek sabdana Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqala. Ari ibadah anu dipika cinta mungguh Allah nyaeta ibadah anu dipigawe terus menerus sok sanajan ngan saeutik gitu.